Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Dapa Surya Pratama ti kelas 11 IPS 1. Di dia abdi bade maca biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru nu sim kuring dipihormat sareng rencangan anu sim kuring dibanggakeun. Satacana hayu urang sami-sami panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu tos marimpanan rahmat sareng hidayah sehingga orang sadayana tiasa ngariung pulang dina ieu acara. Salawat sinasarang salam mugia dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni Habiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana, ngadegna sim kuring dipayun sadayana taya sanes bade ngadugikeun pentingna kabersihan. Sapertos anu ku kauningan ku sadayana yen sakolahan urang teh kabersihanna teu acan maksimal. Kumargi kitu hayu urang sami-sami perhatoskeun kana perkawis kabersihan. Sabab lamun sakola urang bersih tangtus endah tur merenah dina diajarna. Sakumaha anu tos kauningan dina hadis anna dafatu minal iman anu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Kumargi kitu hayu urang sadayana pelihara kabersihan urang sakola. Dupina mun ka kitu tu tiasa kapihatus sim kuring kirang lakungna nyungkeun hapunten.